Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa, urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Kuring oge teu apal pugohim di mana nyari si Pendi ayeuna. Da geuning geus puluhan taun lebeng kureleng eueuh pisan bejana. Nah hirup kene atawa henteu. Sigana mah lamun ayeuna pareng panggih deui kaayaan geus moal jauh beda jeung urang. Tangtu sarua geus kolot euy lantaran geus puluhan taun urang teu panggih sarta eueuh bejana pisan. Estuning lebeng kureleng taya raratan. Walon jahri manehna oge sarua jadi ras inget deui ka Pendi babaturana baheula. Nya bener eueuh bejana. Sigana mah lamun Kang Pendi aya di dieu pasti bakal nyaho kana kasang tukang na ieu pasoalan. Lantaran ngan Kang Pendi jeung kulawargana anu kungsi deukeut jeung Nyi Rasti mah. Bener sigana bakitu. Tapi keun baelah urang teu kudu mikiran pasoalan eta. Masalah maotna Bu Lasmi jeung anakna sigana kahareup mah tangtu bakal kabuka sarta bakal kanyahoan cukang lantarana. Nya bener. Ari engke peuting Kang Jahri rek milu tahlil. Tanya Mang Ohim bari melaung ka PRT Jahri. Ya komo we atuh lamun eueuh halangan mah. Nya heug atuh. Lamun arek engke ku kuring disamper ngarah bareng iditna ngarayap atur. Ayo wah, kuring rek balik heula nya. Karasa geuning geus rek burit ieu teh. Ceuk Mang Ohim terus amitan kana boga imah jung nangtung. Ya sok atuh rek balik mah. Bener da geus burit kuring oge rek terus kacai ieu teh. Kita dipuguh can mandi. Aing atuh ari tadi can mandi mah meni meledak pau. Ceuk si Ohim bari nyerenge seuri. Wah, sok gagabah nyarita teh si laik mah. Make jeung bau sagala. Oge maneh anu bau mah. Jawab PRT bari jung nangtung tina diukna. Ari Mang Ohim juru turun kaburuan geus kitu kenceling indit rek balik ka imahna. Mangsa alam harita geus maju ka burit. Sakumaha biasa wayah kitu mah sora tongerete sok reang di sarada. Ditema ku sora manuk anu raricit tina dahan. Barudak anu tadi aruli narungtutan barali. Reup sareupna kaayaan alam geus mimiti poek. Sakumna urang lembur harita geus ngarampih ka imahna masing-masing. Kesugri kaum dangu. Caturkeun peutingna Kirawan Cibada Isa. Ka imah juragan Pardi harita geus loba anu daratang. Lantaran rek ngayakeun acara tahlilan. PRT Mang Ohim kitu deui Mang Ocin jeung anu sejena geus araya di dinya. Samalah aki juga oge harita mah aya jeung incuna milu ngahadiran kana eta acara. Samemeh acara tahlilan dimimitian pok aki juga ngomong ditujukeun ka juragan Pardi anu katempo keur diuk ngajajar jeung anak katut minantuna. Yang Pardi hampura aki. Lantaran aki teh teu bisa nulungan sarta teu bisa nyengkah kana ieu kajadian. Ari sabab kamari aki teh keur eueuh da puguh aya anu neang ka urang Bojong Raja. Di ditu aya anu geuring sarta butuh ku pitulung si aki. Aki teh saeutik oge teu nyangka bakal aya kajadian sarupa kieu. Ari pananya teh geus nyingkah eta setan teh sarta moal wani balik deui. Tapi sangkaan aki teh teh lah nyarahan. Da geuning eta setan teh nyatana mah terus ngadodoho. Sarta ngabongohan nungguan balangahna urang. Ceuk ati juha ngomongna meni daria. Samalah dina jero hatena masih aki kacidang ngarasahan jelu.
sabab tetela dirina geus kateter jajaten ku bangsa lembut anu ngaganggu kaneng lisna sarta nepi ka si Aki kabongohan anu akibatna neng lisna teu katulungan. Da puguh si Aki keur eueuh di dinya. Sumuhun Aki kahartos ku simkuring oge. Mung teu sawios margi ayeuna mah sagala rupina oge parantos kajantenan. Pun anak teu katulungan tapi sanaos kitu simkuring oge nampi sarta ikhlas tumarima kana nasib. Mata kieu oge panginten geus jadi milik abdi. Mung sarupi anu bade ditaroskeun ka salira Aki teh. Naha eta setan teh bakal ngaganggu deui ka kulawarga abdi atawa kumaha? Sabab terus terang Aki simkuring teh ngarasa teu tentrem. Da puguh sok sieun eta setan terus datang deui. Walon Juragan Pardi nembrakeun anu jadi kahariwangna ka si Aki. Da puguh nya ku ayeuna mah hatena jadi teu tentrem. Hariwang kana kasalamatan anak-anakna. Ya, ari soal datang deui jeung teu nama wallahu a'lam make sorangan oge teu bisa mastikeun. Lantaran naon? Lantaran teu bisa nyeguh kana kajadian anu bakal datang. Tapi minangka pepeling ti Aki mangan ukur sahiji. Nya eta ujang sakulawarga kudu leuwih takwa sarta deukeutkeun diri urang ka Pangeran. Sabab daya deui cara pikeun ngajaga diri urang tina ngaganggu setan jeung siluman anu marakayangan mah iwal ti kudu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Sarta taat ngajalankeun sagala parentahnya. Jauhan sakabeh anu jadi laranganna. Geus itu pasrahkeun sagala rupanya ka Nya Maha Kawasa. Urang sadarea kudu inget, lamun kahirupan urang di alam dunia geus aya anu ngaturnya. Itu jawaban ti Aki Juha bari neuteub seukeut ka Juragan Pardi jeung anak-anakna. Laras Aki, atur nuhun kana piujangna. Eun engke kapayun mah tang tuku abi oge rek dijalankeun sakumaha kasauran Aki. Tembal Juragan Pardi ngomong narada cumalimba. Yah, syukur atuh ari ujang geus boga niat kitu mah. Tapi ari nurutkeun Aki mah ngajalankeun teh lain keur engke kapayun. Tapi kudu dimimitian ti ayeuna. Jeung deui ari geus boga niat hade mah ulah diengke-engke. Ari sabab manusia masa urang oge taya anu nyaho kana kajadian anu bakal kaalaman ku urang. Nya leuheung basa lamun urang dibere umur panjang. Tapi kumaha lamun henteu? Lantaran ari manusia mah bisa disebut hirup katungkul ku pati, paeh teu nyaho di mangsa. Anu disebut paeh bisa datang iraha bae sarta waktuna teu bisa mundur. Jeung teu bisa maju deui. Geura eta tetangga Aki geuning kamari. Contoh ieu mah contohnya. Tetangga Aki geus mandi ari kini jumaah. Nyaho-nyaho lieur cenah. Nyaho-nyaho les we. Pan kitu. Nah, lamun geus nepi kana mangsana, urang sararea tangtu geus moal bisa ngejahat. Nya eta mah daek teu daek. Siap teu siap urang kudu ridho ninggalkeun alam dunia. Tah kitu peupeujeuh ti Aki mah. Khususna keur jang paredi sakulawarga sarta umumna keur sadarea anu araya di dieu. Tapi Aki mah nyarita kitu teh lain hareuti Aki leuwih nyaho atawa leuwih ngarti tinu sejen. Tapi ieu mah saukur mere pepeling
ngingetan ka sararea ka asup ka diri aki sorangan. Itu cek Aki Juha. Nyaritana panjang lebar tur daria mere pepeling kanu sakur araya didinya. Ngadenge caritan si Aki kitu sararea tenget ngabarandungan. Hampir kabeh katingali arungut-ungutan tanda ngarti kana naon rupa anu geus ditepikeun ku si Aki harita. Anu memang karasa benerna si Aki ngarandeg heula nyaritana. Tapi teu lilapok ngomong deui ditujukeun ka Juragan Pardi. Yang Pardi, abdi ki, sabenernya mah lamun aya waktu anu cukup aki teh hayang lila ngobrol jeung ujang. Tapi keun bae engke ka hareup lamun geus aya waktu anu salse. Lantaran ayeuna mah moal kaburu sarta tempatna moal luasa pikeun cacarita. Dah loba batur atuh ayeuna mah. Sumuhun mangga Aki pami kitu mah keun atung ke pami parantos. Aya waktos anu salse abdi bade ngahajan pangan ka salira Aki. Nya syukur ari kitu mah keun ku Aki dijagoan. Tapi tomat aya tomat. Omat ulah poho. Cek Aki Juha ngawanti-wanti sangkan Juragan Pardi nepungan kasih Aki. Moal Aki enjing atawa pageto abdi bade nepagan ka ditu. Tembal Juragan Pardi beri unggeuh. Jang ere teh geus peuting ieu teh. Kumaha acara tahlilan teh nah geus bisa dimimitian. Lantaran bisi kaburu tunduh hari peuting teuing mah. Cek Aki Juha bari ngareret ka Pak RT anu katempo keureus sila mani-manekok. Rupina paratos biasa dikawitan Aki, margitos teu aya anu diantosan. Kami katinggalna masa dayana teu sumping. Jawab Pak RT bari rutret kanu sakur araya di dinya. Ya lamun kitu mah hayu we atuh ayeuna urang ngamimitian. Semohon maga atuh Aki dikawitan. Ya saenggeus kitu mah prak bae aku acara tahlilan teh dimimitian. Sarta diluluguan ku Aki Juha, sorana kadenge ngagrenggeng batak keueung. Sararia harita hararusu ngadoa, saurang oge tayan wadi heureuy. Sanggeus aya kana sawatara waktu acara tahlilan teh rengse, nyasor atuh bito ngasongkeun susuguh kanu ngariung. Brak sararea barang dahar bari ngarobrol. Wanci harita geus maju ka peuting. Anu ngariung mimiti narungtutan baralik jerat juru tarurun kaburuan. Satuluina baralik ka imahna sewang-sewangan. Kaayaan peuting harita di lembur Cibedung estuning meuni sepi jempling rehe comrek mata keueung. Jangkrik gaang kitu deui cari cangkas anu biasa sok disarada ayeuna teu kadenge sorana teuing keur kamarana. Kasugri kaum dangu gancangna carita 2 minggu geus kaliwat ti maotna Neng Lisna. Indra harita geus balik deui ka kota sarta neruskeun deui kahirupan sacara biasa. Nya kitu deui Juragan Pardi jeung anak-anakna oge harita neruskeun deui kahirupan sapopoena. Disaprak ditinggalkeun maot kudu jadi anakna, Juragan Pardi hatena teu weleh dieunteupan ku rasa kasieun jeung kahariwang. Kulantaran kitu sok katingali mindeng huleng jentul diuk ngadon ngalamun. Ras inget ka bojona anu geus leuwih ti heula ninggalkeun. Can oge lipur tina kasedihna ayeuna geus ditumbu deui ku maot anakna. Nya puguh atuh hate Juragan Pardi asa hancur. Maotna Neng Lisna mangrupakeun hiji teunggelan anu kacida beratna. Pocapkeun dina hiji poe harita teh kirawan cihaneut moyan. Dani jeung Sarip geus arindit ka toko. Ari Mang Ocin harita keur neang sawah. Neng Epa jeung Bito keur popolah di dapur nyadiakeun kadaharan. Sedengkeun Juragan Pardi mah
Sedengkeun juragan Pardi mah katempo keur luntang lantung di buruan. Paromana semu alum bangun anu keur bingung. Teu lasuk ka jero kebat ka kamar terus disalin baju. Sanggeus kitu jeru turun ti imah terus ngagedig leumpang tongkoi maju ka belah wetan. Palebah pengkolan gok amprok jeung saurang jajaka anu keur ngagandeang leumpang nanggung carangka kosong. Kawasna mah manehna teh rek indit ngarit. Kareta terus atuh ditanya, Jang, reka mana? Tanja juragan Pardi beri neuteup ka eta jajaka. Abdi mah bade ngarit juragan. Walon eta jajaka anu tayalian ti si Upai anakna Mang Ohim. Oh, ujang terek ngarit. Semuhun laras. Jang ari imah Ki Juha di mana? Nya watawah henteu. Juragan Pardi nanyakeun imah Ki Juha ka eta jajaka bari melong. Bade ka bumi Ki Juha. Tu paleri tu bumi Ki Juha mah. Terus we lempang tangke mengkol kakatuhu. Tetep tidinya aya bumi ngajajar opat. Pami kagungan Ki Juha mah anu panungtung di payuna aya tangkal muncang, ta eta bumina teh. Walon si Upai nerangkeun lebah-lebahna imah Ki Juha. Jadi imah Ki Juha teh anu hareupeuna aya tangkal muncangnya. Leres juragan. Nya nuhun atuh Jang. Hari ujang rek kemana? Pan tadi tos diterangkeun juragan, abdi teh bade ngarit cukut kanggo parab domba ieu teh. Nya tika poho. Nya sok atuh ka ditu rek ngarit mah. Nuhun Jang. Ceuk juragan Pardi bari terus ngaleos ninggalkeun si Upai. Beuki lila beuki anggang ka ditu mah teu kaciri. Ari si Upai manehna oge harita terus indit ninggalkeun eta tempat rek ngarit cukut keur parab domba. Kocapkeun juragan Pardi anu keur ngagedig leumpang semurusuh. Teu sakumaha lila leok mengkol ka belah katuhu terus lempeng. Teu lila katingali aya imah ngajajar opat jarakna teu pati jauh. Nya gancang atuh muru kanu pangsisina. Tetela bener didinya teh aya tangkal muncang dauna ngarumpuyuk buahna leubeut. Reng juragan Pardi ngalengkahna eureun. Cigana ieu imah Ki Juha teh. Lantaran bener di hareupeuna aya tangkal muncang sakumaha anu dicaritakeun ku jajaka anu tadi. Juragan Pardi gegrendengan ngomong sorangan panonna neuteup ka eta imah. Tapi ari sia keur aya atawa eueuh nya. Ceuk juragan Pardi sup ka pakarangan. Dituna teh bari rarat reret mitenan kayaan di sabudeureun eta tempat. Sabot keur kitu bray panto imah muka torojol saurang awewe geus kolot ngelek boboko. Anu tayalian ti sinini bojona Ki Juha. Nempok itu juragan Pardi bungahnya terus nyampeurkeun. Punten nini. Juragan Pardi uruk salam bari manggut ka sinini. Mangga, geuning aya semah. Walon sinini bari neuteup seukeut ka semahna anu kakarapanggih harita. Sumuhun ini sim kuring teh bade nepangan ka Ki Juha. Baru kujang tere ka guha. Tapi nah los-los ka dieu atuh. Jawab sinini kituna teh bari jeung kurang kerung kawasna mah celina teh salah denge. Malum atuh da umurna geus kolot. Tanes bade ka guha nini. Maksad teh abdi bade nepangan ka Ki Juha. Nah ajeuna teh nuju aya. Jawab juragan Pardi ngomong narada tarik. Ya. Jadi ujang teh lain rek ka guhanya. Tapi rek nepungan kasih Aki gitu meureun. Ceuk sinini bari nyerengeh seuri nembongkeun gugusi da pugu geus ompong. Leres kitu nini kumaha kita nuju aya? Aya tadi majang tapi teuing ka mana leosna teh aki-aki teh. Keun atuh urang teh angan sigana makeul karek sigana maker kacai meureun. Lantaran tadi teh ngomong kan ini keur nyeri betong cenah si Aki teh. Sumuhun mangga nini, mangga.
sok kadinya daguan heula sakedeung atuh keun kunini urang susulan ari ngaran Ujang teh saha Si Nini nanyakeun ngaran bari nyidikeun kana rupa jeung tangtungan Juragan Pardi. Wasta abdi mah pun Pardi Nini. Palon Juragan Pardi nyebutkeun ngaranna. nah ngaran Ujang mah meuni aneh make jeung panci ngaran teh Agus eueuh ngaran anu lain Ujang teh kasep gagah ginding tapi ari ngaran panci ai dadapi kaserieun Tembal si Nini bari seuri meuni akei-akean beut kawas anu bunga pisan. Ari Juragan Pardi ningali kitu teh meuni rumenghap. Atena rada keheul tapi teu bisa majar kumaha lantaran geus ngarti lamun panyakit torekna geus kanceuh deui. Nini sanes panci tapi ngaran abdi teh Pardi PAPANCIC Pardi Nini Pardi. Cek Juragan Pardi ngomong tarik lantaran bisi teu kadenge deui. Ai jang naha meuni tarik-tarik teuing nyarita teh ieu. Nah dikira Nini teh bonge. Ulah sok sesentak ari kakolot mah pamali eta teh. Jeung deui ku Nini oge geus kadenge lamun ngaran Ujang teh Pardi. Hampura atuh da Nini teh geus kolot. Ke atuh nya Nini rek niang heula aki. Daguhan lanan sakedeung. Tembas si Nini terus ngaleos rek nyusulan si Aki. Ari Juragan Pardi meuni olohok atuh nyaksian kitu teh. Hayang seuri nya keheul aya antukna mangahuleng sorangan. Nah hari ngomong jeung Nini beut jadi serba salah. Ari ngomong laun teu kadenge. Ari tarik pajarkeun sesentak. Asa mata clear ieu teh. Ya kudu kumaha atuh. Matak tambahan pikiradeun. Juragan Pardi ngomong sorangan bari melong ka si Nini anu keur noyod leumpang ngajauhan. Teu lila ngiles pelebah pengkolan. Sanggeus aya kana sawatara waktu urumuy Aki Juha datang bari mawa lodong anu dieusi ku cai. Ningali kitu Juragan Pardi bunga lantaran anu ditungguan harita geus jol. Geuning aya Ujang. Tanya Aki Juha bari nyerenge seuri. Mohon Aki abdi teh ngahaja ieu teh bade nepangan. Syukur atuh Aki bunga. Ayo unggah atuh ka tepas tong ngajanceng wae di dinya bisi heungke akaran siga tatangkalan. Yuk si Aki kalacat unggah ka tepas. Juragan Pardi nuturkeun geuk diuk dina palupu. Anu katempo geus leucir, ari si Aki kebat ka tukang rek nunda heula lodong. Tapi teu lila geus balik deui geuk diuk nyang hareupan semahna. Aki kumaha salira damang? Tanya Juragan Pardi bari neuteup. Alhamdulillah jang danget ayeuna mah. Aya berkah Aki teh cager. Kumaha ari Ujang sakula warga Jadamang? Juha malik kumanya. Nanyakeun kayan Juragan Pardi jeung kulawargana. Pangestu Aki. Syukur atuh ari carageur mah. Lantaran eta anu dipenta kurang sararea teh. Dari teh cager mah sok sanajan kasebut loba harata banda oge moal pati kalasangeunahnya. Syukur atuh Ujang ayeuna kajeun nepungan ka Aki. Ari sabenerna mah ti kamari ku Aki teh ditutungguan. Tapi beut eueuh moy-moy. Tah ayeuna Ujang datang tentu Aki teh ngarasa bunga. Sabab aya waktu anu laluasa pikeun ngobrol. Itu cek Aki Juha. Bari neuteup mendilelem. Sorot panona seukeut kawas ngandung komara. Da puguh atuh lain aki-aki biasa, tapi si Aki mah loba pangabisana. Mohon Aki abdi oge bingah pendak sareng salira teh. Nyuhun.
Nanging sateacana langkung ti payun abdi teh sejak mundut heula dihapunten. Ari margi nembe ayeuna tiasa nepangan. Da geuning meuni sok rariweuh wae ku padamelan. Ya tanya naon jang, da aki oge ngarti kanyakayan hidup anu tangtu sapa poena loba pagawean jeung loba uruskeun. Jawab si Aki bari ungut-ungutan dina pelebah dinya nama si Aki oge ngarti pisan. Kana kaayaan juragan Pardi anu memang loba urusan. Yang puguh oge ngahaja aki teh hayang ngobrol jeung Ujang macak nikah kaji oge. Lantaran aya nu rek ditanyakeun. Ceuk si Aki nyaritana katingali bangun anu daria. Sumuhun mangga atuh Aki mung bade daroskeun naon salira teh. Walon juragan Pardi katara bangun panasaran. Ieu jang. Tapi saacana Aki rek menta kahidap sangkan pananya Aki teh kudu dijawab anu bujur. Bujur di sekolah kieu coba lelol. Maksud teh dijawab anu jujur jang. Sarata ulah aya anu disumput salindungkeun. Sumuhun mangga Aki. Yang Pardi puguh oge kieu jang. Cing sok inget-inget. Ari baheula nyalika Ujang keur ngora nyaha kungsi nganyerikeun ka batur atawa nganiaya ka papada jalma atawa henteu. Ceuk si Aki bari mencrong. Ngadengi pananya kitu juragan Pardi meuli ngajenghok. Kumaha maksud Aki teh? Margi abdi mah rada kira ngaretos. Walon juragan Pardi kituna teh katempo bari jeung kurang kerung kawas anu nya bener teu ngarti kana caritaan si Aki. Piraku make jeung teu kaharti. Nah pananya Aki teh kurang jelas kitu. Tapi teu naon bisi Ujang bener kurang ngarti mah nyakeun atuh ku Aki balikan deui. Tapi kudu diregepkeun kalawan cenget. Tembal Aki Juha nyaritana katingali tambah daria. Sumuhun Aki saena leres kedah diuwihan deui pertarosan anu tadi teh. Puguh kieu jang ari tegasna mah. Ari baheula Ujang kungsi atawa henteu nganyerikeun ka batur. Carita nganiaya ka papada jalma. Aki Juha malikan deui pertanyaan anu tadi. Teu raraosan mah Aki. Abdi teu kantos nganyerikeun ka batur kantenan bari jeung nganiaya mah. Teu rumaos abdi mah. Walon juragan Pardi ngajawab kalayan tatag. Sarta netelakeun lamun manehna teu pernah nganyerikeun sarta nganiaya ka batur. Yang teu kudu rurusuhan dijawab. Adena mah cing sok atuh inget-inget heula bisi Ujang poho deui. Da biasa geuning ari jalma mah sok pareng kena ku panyakit poho. Komodi ari geus lila mah. Tah kulantaran kitu pamentaki mah sok kadinya inget-inget deui. Salese we da moal ka mamana ieu. Ceuk Aki Juha meuni keukeuh. Paneutupna teu leupas ti Pardi anu harita katempo keur ngahuleng bangun anu keur mikir. Jeuk kaayan teh keur sakedapan mah jadi simpe. Juragan Pardi can cacarita ri si Aki gap kana dompet bako terus ngalinting daun kaung. Gur diseungeut pelenyun udud bangun anu salse. Sanggeus aya kana sawatara waktu pok Aki Juha ngomong deui. Yang kumaha geus inget? Tanya si Aki bari mencrong. Sok ududna ditunda heula dina asbab. Teu Aki abdi mah teu inget puguh oge. Larasaan mah teu kungsi nganyerikeun batur komomo bari jeung nganiaya mah teu pernah. Tembal Pardi keukeuh manehna nyebut teu pernah. Sok padahal dina jero hatena mah manehna reuwas ditanya kitu ku Aki Juha teh. Sarta ngaku lamun baheula kungsi nganyerikeun ka Nyi Rasti
samalah nempi katega ngabinasa kulawargana. Jadi ujang tepernahnya. Ceuk Aki Juha bari neuteub seukeut. Puguh bae atuh juragan Pardi hatena deg-degan. Laras Aki teu pernah abdi mah. Jujur caritaan ujang teh. Aki Juha tumanya deui bangun anu teu percaya kana caritaan juragan Pardi. Nyakan tenan we Aki abdi mah jujur. Tapi naon maksudna Aki teh make naros kitu ka abdi? Aki mah teu boga maksudna nyaon jang. Lantaran pikeun Aki mah rek jujur rek teu oge moal jadi pasoalan. Tapi sabaliknya ieu bakal jadi pasoalan keur ujang sorangan. Macak ceuk Aki mah leuwih hade bujur tuh bujur ieu. Macak ceuk Aki mah leuwih hade jujur. Janten maksud Aki abdi teh teu jujur. Tanya juragan Pardi rada keheul. Lantaran si Aki siga anu teu percaya kana caritaan manehna. Anu memang bener teu jujur, sabab anu aya dina jero hate papalingpang jeung anu diucapkeun harita ka si Aki. Lain kitu yang Aki mah saeutik oge teu boga maksud nuding ka ujang teu jujur. Nyarita kitu sotengan ukur hayang yakin lantaran aya pasoalan anu patula patali jeung kahirupan ujang baheula. Tah kitu. Nya pasoalan naon Aki? Anu aya patula patali jeung kahirupan abdi baheula teh. Abdi mah asa teu ngarti ieu teh. Jawab juragan Pardi beri mencrong ka si Aki. Ieu jang 2 bulan anu katukang basa Aki ngubaran anak ujang anu harita kaancikan ku bangsa lelembut teh geuning. Ari ujang inget keneh henteu? Sumuhun emut Aki. Ya syukur atuh ari inget mah. Saterusna Aki harita kungsi ngomong lamun dina implengan teh Aki ningali aya pasawahan, aya saung, ari di jerona aya 2 urang jalma lalaki jeung awewe. Tapi can sidik hanya rupanya. Tapi nya sanggeus ku Aki dipeleng deui. Aki bisa ningali lamun lalaki anu aya di jero saung teh rupana beut asa sarimbag jeung keuretan rupa ujang. Tapi ari anu awewe mah Aki teu apal. Ngan eta mojang teh lamun nurutkeun tina rupa mah nya bisa disebutkeun kawilang geulis. Tah ayeuna Aki hayang nanya, nyaha ujang pernah atawa henteu babarengan jeung saurang mojang di hiji saung. Tapi teuing di mana da tempatna mah Aki oge teu apal. Mitra cageulai carita urang tuta heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.